serahkan eta mustika. Dan kaulah. Raos pisan. Lamun teu diserahkeun nyawa taruhan. Lamun anjeun hayang ieu mustika, lepahkeun heula dadak kencak atuh kula. Pet ieu jang anjeun. Ya! 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 Ha! Ya! Ya! Moal aya nu bisa ngelehkeun ieu mustika. Pamana anjeun di sana? Sampurasun. Ram. Kaula bade milarian mustika anu pacluk saktina. Mustika naon nu anjeun dipilarian? Mustika siluman ular. Lamun anjeun tiasa dibejaan ku kaula, teu aya mangpaatna anjeun milarian eta mustika. Naon maksud anjeun nyarios kitu ka kaula? Soalna eta mustika teu aya mangpaatna keur bangsa manusia. Eta mustika bangsa jin. Kaula kekeh dina hate nu paling jero kaula palai ngabogaan eta mustika pikeun kaula bisa ngadiukan ngagenti Rama calik dina kursi nu ayeuna ku Rama dicalikan. Percuma anjeun maksa. Moal bakal beunang eta mustika ku anjeun. Yantos Raden. Berarti ieu halang pikeun urang kanggo ngapimiling eta mustika. Lamun Kisanak kekeh ngahalangan tumindakna kaula. Sarwana jeung Kisanak nantang. Oh. Mau dilupatkeun anjeun kaula. Wahai Kisanak, tameng dada anjeun. Tahan Raden. Tahan. Naon anjeun? Katingali dina gerakan-gerakan jurus-jurusna Aden. Asa-asan teu asing. Ari sabenerna Kisanak saha? Kaula Laras. mun anjeun percaya kaula salah sahiji muridna Resi Jayadharma. Resi Jayadharma. Resi Jayadharma. Leres anjeunna guru kaula. Leres Kisanak muridna Resi Jayadharma. Bisi anjeun hoyong uninga. Ieu anu namina Raden Nataprawira. Nataprawira, Leres. hapunten Raden. Upami kaula kirang tata titi duduga prayoga nuhunkeun dihapunten. Teu naon Kisanak? Saleresna Raden lumampah ka ieu tempat teh aya maksad sareng tujuan naon. Wahai Kisanak, lamun anjeun percanten kaula teh bade milarian nu namina Resi Jayadharma nu ayana di Gunung Wilis. Resi Jayadharma kaleresan Raden. Sumangga urang lumampah babarengan. Mangga Aden. Paman. Baik Kisanak. Sakumaha anu kauninga urang ayeuna nuju milarian mustika tapi geus sababaraha poe can kapanggih keneh. Tapi nu mantak aneh can aya kabar ti Arya. Kamana jeung aya di mana ayeuna urang can apal.
mudah-mudahan we Arya aya dina kesehatan bisa yang harapan segala rupa-rupa gogoda anu tangtuna bakal aya di setiap dunia persilatan. Gogoda pasti aya sabab teu saeutik jalma-jalma anu miharep atau anu mikapalai ka eta mustika. Atuh kupituna urang bari jalan, mudah-mudahan tiasa tepang sareng Arya. Takumaha anu kauninga Raden Arya teu acan kapendaken oge nyimas teu wawartos waktos kapisah sareng Arya. Sampurasun guru. Oh, rampes. Kebeneran, Arya kumaha kabarna? Alhamdulillah. Syukur. Tapi ieu katempo mawa batur. Sumuhun guru. Saha ieu teh Raden Nata Prawira. Raden Nata Prawira. Sareng Paman Senopati. Oh, Raden sampurasun Raden. Rampes marsi. Syukur. Kumaha kabarna Kanjeng Rama ti nagara? Alhamdulillah nuju. Ieu Itu selaku senopati kerajaan. Memang orang-orang kerajaan mah garagahnya. Tapi eyang bingung naon maksud jeung tujuanana Raden sareng Mahasenopati. Jadi nu salaresna mah kaula teh diperintah ku Rama pikeun milarian ilmu panemu sampai pamake nu ayana di Gunung Wilis. Raden Kaula anu kasebut ilmu teu aya wujudna, pangabisa teu aya nyatana eta ngan saukur kiasan jeung paribasa. Kabeh naon we oge datangna ti Nu Maha Kawasa. Raden oge Paman Senopati. Ilmu anu disebut ilmu pangaweruh jampe pamake eta kabeh geus nyampak di diri anjeun masing-masing. An tinggal kumaha urang cara ngolahna jeung urang cara pikeun ngaluarkeunana eta ilmu. Atuh kituna da yang mah saukur manusia biasa. Kabeh nu kasebut ilmu mah datangna ti Allah Subhanahu wa taala, urang mah ngan saukur ngajalankeun. Tapi nya teu naon lamun Raden sareng Paman Senopati bade nungtut ilmu heug saeutik mah meureun eyang ge tiasa ngan saukur nuruhkeun. Tapi lain artina eyang nu luhur ilmu anggar ilmu mah ti Nu Maha Kawasa ngan jalan jeung katangtuanana ke ku eyang di gejaan. Tapi aya hal anu mantak kurang susah di alam dunia ayeuna. Rehna mustika Ratu Ular ayeuna aya di alam dunia dibawa ku hiji wanoja. Meureun Raden ge parantos uninga ka masalah eta nya. kuninga. Ieu mustika lamun lilating di alam dunia cilaka, sabab bakal nimbulkeun hal-hal anu nyilakakeun khususna ka manusia. Sabab ai mustika eta mah kuduna aya di alam siluman lain di alam manusia. Atuh ku kituna urang ayeuna sasarengan mendekung ka Nu Maha Agung, mujabrata ka Nu Maha Kawasa supaya Ratu Ular tiasa sumping urang sasarengan pikeun ikhtiar menangkeun deui eta pusaka supaya tiasa dibawa deui ka kerajaan ular eta raja silumannya. Sok urang mendekung ayeuna sasarengan.
Sampurasun nasi. Rampes aturan rawuh ratu. Tah rupina Raden oge Arya paman Senopati Nimas ieu Nyai Ratu parantos rawuh atuh jigana lamun nurutkeun wangsit nu katarima ku eyang ieu anu bakal bisa ngelehkeun Nyimas Lilitan. Sebab lamun urang ewang-ewangan mah cilaka moal kuat ngalawan Nyimas Lilitan. Sabab ceuk paribasa oge lamun urang sauyunan sabeungkeutan maka bakal kacipta kekuatan anu maha dahsyat. Tah begituna Nyimas Arya Raden oge paman Senopati Kanjeng Ratu urang sasarengan lumampah pikeun milarian Nyimas Lilitan. Mudah-mudahan tiasa rengse margi ieu cilaka lamun lamiting ayana mustika di alam dunia. Meureun karaos ku Kanjeng Ratu ge kagoncangan musibah-musibah di alam siluman pasti kealaman sabab mustika nu jadi keagungan negarana leungit. Sanes kitu Nyi Ratu. Nya ayeuna mah hayu urang sasarengan lumampah. Mudah-mudahan ikhtiar jeung usaha urang biasa aya hasilna. Bisa kapetik hasilna kaala buahna pikeun kasalamatan bangsa Nyimas oge bangsa urang salaku manusia nya. Yuk ayeuna tuturkeun lumampahna eyangnya.